Ya, Ep. Kieu nya. Urang teh kan sok remen nyari kana ibadah mah. Geus fanatik lah kana ibadah mah. Urang mah mun keur main MLG are ngadenge adan mah tuluy Ep, Kak. Tapi kunaon urang teh hirup sangsara wae kurang ibadah kumaha coba aing, ha? Nah, usaha kuduna rimbung sangsara wae mah. Mane meski rajin ibadah, rajin ngadoa ge ari teu usaha mah percuma. Meski zikir lila di masjid nepi ka bujur akaran kana teh ge malah beunghar-beunghar. Sugan aya keur ngadoa aya harta karun ngagebros dina internet masjid. Moal aya. Oh, Tetep da segala ge anggar kudu dibarengan ku usahanya. Mane tadi salat Jumat teu, ha? henteu. Yo, urang mah geus tara Jumatan deui da kapok piraku unggal Jumatan sendal sok ganti merek kan goblok. Teu kuat iman maneh mah. Maneh unggal Jumatan leungit sendal eta teh sabenerna cobaan ti Gusti. Jeung siana di atuh mah dibelegug pisan pasrah we segala teh leungit sendal ge. Pan bisa meureun. Sendal maneh teh nya. Ih, Gembok ke atau kumaha mikir dong. Jika maneh mah hari Jumatan tara mau otaknya. hah? Tunggu bau. Maneh mah Jumatan ge teh tara waras ngobrol keur khutbah naon Iya, da aing mah ngobrol sedame tetunduh daripada sare leuwih parah ih meureun teu sah Jumatan lagi jeung teh sekali. Angger sah nu penting mah da salatna. Ngerti? Pan khutbah ge hukumna wajib. Nya. Berarti nya Geus lah nginjem HP daripada lieur uang tanyakeun ka Pak Wahyu. mun aya pulsaan ieu ge. Pulsa yang Anda miliki adalah senilai Awewe. rupiah Eh. dan Rp91. Hei, ieu istrina atau sahana lah pangbejakeun ka Pak Wahyu nya. Kieu, kumaha kitu hukumna? Salat Jumat tapi teu miresepkeun khutbah apakah salat Jumat nasa atau henteu? Tos lah sakitu we nuhun. Mun khutbah tapi teh salat kumaha kitu? Nah, ieu ibu tadi ngomongna kitu wae euy. Rp91. Geus sakitu wae, Bu, nuhun. Ngomongna so Indo jaba kitu we kalimatna teh. Puguh ge. Nelpon kanu lain gen uang kata teh si ibu ieu wae geura. Ayo Wah, urang balik bujur biasa di ditu mah wayah kitu sok loba awewe euy asgina. Gaskeun. Ayo. Ieu nya tong teuing di baju ulina hareudang awas ya mun mati. Jelas ka? Kena suspek. Ayo urang soang keluar tong cicing we di kamar tong hayu wae dieu bisi bujur maneh ngakar mending meuli roti bakar tempatna di Ciakar nu dagang nama komare tambah panas hayu wae rebahan karena rebahan itu tidak baik dapat membuat wajah maneh menjadi burik hayu gerak Tuh we jelema anyar jiga nu kabingungan. Bener Keun lah seeutik. Yo, WhatsApp mamen, selamat datang di Kampung Lamping, Desa Bangbayang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Ayo perlu naon euy? Arekenan abi nu nanya Pak Bapak aya perlu naon ka dieu soalna ngalewat kampung ieu mah teu tiasa sembarangan Pak wayahna. Yo betul. Punten nya abi mah teu ngamaksud bikin bapak teh nyaman, tapi abi sateu acana can pernah ninggal bapak jadi wayahna kieu. Punten nya ieu abi nu jurusu ieu teh kedap dia aya kegiatan tuh. Tos langsung we nyapa ka intina abi ukeun pajak eta mah sabaraha we lah. Kuroko ge tiasa mun aya mah. Mun bapak teh sanggem mending tong lewat dieu. Mending muter pa lewat Gunung Sawal ka ditu tuh. Sok bapak bari kumaha? Ya pas sebenernya abi ge teh hoyong ribet tiga kieu, tapi mun bapak ngartos mah da bakal selesai ieu pertikaian teh. Goceng ge teu naon atuh Pak, artos ageng diangsulan sok aya ieu. Wah, ieu mah ngaranna malak euy. Abi ge da teu kakara lewat dieu teh. Kamari ge lewat dieu nah, kamari mah teu araya kamu teh euy. Sanes abi teu hoyong masih artosnya soalna mun dipasing teh bakal deudeuyeun. Tos lah, yuk abi buru-buru ya bade aya kegiatan penting wayahna. Please lah, Pak, tong sok hese jadi jalmi teh. Da mun bapak ngartos meumeureunnan ku abi ge dihormat terus dianterkeun ka mana wae genan. Dengukeun ya, Pak, ayah sedang berlayar, ibu sedang memasak, bapak mending mayar atau eta hulu misa tina awak. Pilih ta sok, ha? Geuat. Oh, jadi ngancamnya euy. Ya papi resepkeun sanes kunaon ieu mah nya masalah di kampung ieu teh belakangan ieu seueur kamalingan. Jadi mun aya orang asing nya wayahna kudu diinterogasi jeung kudu dipenta jaminan. Ngarti teu? Abi ayeuna bisa nahan kena emosi ya, Pak nya. Atuh amal-amal apa belah dia malah bapak ketinggalina orang kantoran gaji gede tapi hari ngaluarkeun duit goceng nih hese ampun deh kah. Ya bener, abi pada mal kantorannya jadi kieu ya. Emangna bapak damal di mana kitu? Tepangkeun nya nami abi teh Brigjen Hermawan. Abi dinas di Polres kota ieu. Terus ayeuna urang kesel eueuh tewakeun jadi hayu lah. Heureun Pak, heureun tadi mah heureun Pak. Ayo